Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah parantos panen ieu pemirsa. Nah, ieu cara ngarit ieu. Cara ngarit nu sae pertama ngaritna kudu ku arit tah. Kieu ngaritna teh kudu ku arit nya. Jadi ngaritna teu meunang ku pacul, tapi kudu ku arit anu kieu rit tah ku arit. Beres ngarit tah nyimpenna kudu digolerkeun tah cara ieu. Golerkeun. Jadi nyimpen teh digolerkeun tah geus galoler. Teu meunang ditangtungkeun kade. Sabab lamun ditangtungkeun mah pasti bakal labuh deui tah. Nah, nu sae mah kitu. Tos kitu, nah, laju canak kana pangagebugan. Tah, siap pangebugan. Tah ya jadi cara ngagebugkeun teh nu sae mah kieu tah kudu digebugkeun. Nah, gitu. Kudu digebugkeun. Jadi teu meunang diusap-usap. Sabab mun diusap-usap moal murag. Hehe. Beres gitu wadahan kana karung. Tuh, jadi langsung diwadahan kana karung. Gitu tanya, jadi ngawadahanna teu kenging kana bodag sabab hese manggulna. Nah, jadi insyaallah bakal barokah. Gitu tah carana teh. Hatur nuhun, hatur nuhun.